Wayahna ka sawah erek nyelikan agona bisi sibunen geus duduk dancan ilek siapa heula fitnah digana mudah-mudahan aya lakon lagi aya ayeuna mudah-mudahan eueuh kegajalanan naeun. Mana bah? Kepo. Keur naon yang jahe? Aman nih. Ka Arab. Nos. Aduh. Alhamdulillah teranjuk. Wayahna dituntun jalana goreng. Alhamdulillah anjau ka sawah. Alhamdulillah anjau Kepin, jangan kadang-kadang kita Lucu coba juga kalau tak ujur. Nah, pas semuanya iya cai kisikunen meren rokok geus mawa tas meser pakai Ini mah sudah tinggal ke cai tiis, cai panas, haus deh, aduh panasnya menyewa, panasnya ngelikan tala ya Allah itu coba jagung, abang bata, dengan ngelikan iba ya, si embe, rumah selalu bukan itu, dong. Kalau semuli jujur si Adong ayeuna. Ayolah. Ada haji dijual ieu. Jadi si Febril malah kudu bae teh kembar hakan. Sia-sia boga anak si Mune. Ada ujul ieu bata. Sia-sia boga anak si Bunen bisa dipercaya sunya kelaran baik sekolah buat tinggal nikmati iya sayang pendamping can ayah halo harejo iya sabulan deui meureun ieu ge panen ieu maneh harejo ieu tanggal subuh ya elah kepuk muna ieu meureun lumayan ieu teh sabulan ge panen bisa shopping pokokna mah tak mall pokokna mah menang duit mah hayang jalan-jalan hayang jadi jamang ngora ulah kalah ku jamang ngora baik geus segala deh ieu geus anu pesen obong bata ge aduh dah bener wa Gusti Allah mah maha bijaksana rezeki aya bae nu
nong pesan ge. Ah. Aduh, uyuh, uyuh. Lah, si Parel itu tungguan, tungguan di dia kayak hutan. Bang suwe-suwe aing jawab aya. Yo. Tah, yo. Em aing berat-berating, tah. Parah hebat musim modar. Yo, Kasep, Elis, yo. Tah. Yo. Langsung saya sih jalan mana? Mau marabana, nah. Perasaan mah ieu hayam namari. Terus dibondel gerak wajilikan. Cing. Kabur Bang Kawara. Dicolok kalah kabur. Nang ku aing. Panik ngilikan wungkul kan sampai kudu bugan. Ada handat Aduh. Harum. Anjir, enggak gelis kangen no kakaloba anak nah ngesop aya ngadi tuh. Bau. Cah. Aing suwe nungguan di dia. Minimal baik gimana lah. Kayak warung ya, haus mulai selah. Hei, Tenan Casti. tak minuman, aduh, sahaus udah ya. Ya, buka kitu duitna Ayah ya, sekma ya, 4.000. 1.000. Haus, gimana? Ya suara wassalamualaikum. Saha? Ya, aing racun. Astagfirullahaladzim. Si Rasjud tek nagih duit ieu budak aing. Aing poho. Sore ieu aing bayar duit. Aing ngahutang ka dewekna pitan mana pitan tepayu deui lah. Itu Kang Jon. Oke, aing ka dia. Ieu. Kumaha yo aing. Bisa kami baet tarik tunggu-tunggu anak aing di pos. Aduh, bos, aing kumaha aing teh ngeunaheun bos teh boga duit. Tepayu pitana bos. Kumaha yo? Camari janjina ayeuna. Lain gitu, Jud. Bubu aing heueuh, perjanjian mah aing harus dibayaran non payu mah tapit. Bukan kumaha. Tapi ngomong-ngomong, iya awak, ya Allah. Ayah lilitan 5 meter mah. Astaga. Aing ka dia pos ngal di hutan ngaledek. Goblok. Sorry coy. Enggeus kieu Jud. Aing ke ngusahakeun sore rekutang kumaha lah. Tuh pita ngajogroglin di hareupeun mah aing. Eta kagara si Kokom Bangkawara. Satu nyawa mapong mah sedih lah. Geus kieu bae. Ke aing ka Mas ya, aing ngusahakeun ke sore ho. Geus oke ke kuing tungguan heuh. Enggeus kitu bae ho. Ya Allah. Susu. Itu urang. Gentong.
Puyeng-puyeng bujur gara-gara hutang lah. Ya Allah. Iku mahawa hutang kasih 11 juta. Solusinya si Abah Kokom. Mendingan aing kasih Abah Kokom aing nginjem gara-gara dewekna eta pitan teu jadi bang kawara. Aing ganti pakai heula. Buru-buru memang hujan ya. Yang buka hutang mah. Mendung deh. Tuh geuning si Unen kameni eta budak. Neng, Bang Barel. alo lawas teh patimu Nen, eta mana ieu rapi ujur? Oh, unin bade pengajian tah ka dia ka majelis. Bang Oh, Barel lagi bade ka mana? arek ka bumi Mang Unen kieu Nen. Abah aya teh wah. Oh, aya kieu mah masih di sawah Bang Barel. Emang aya penting naon deh? Apona penting bae. Oh, geus ari kitu mah ka sawah bae langsung udah masih di sawah. Oh, aya kieu mah Oh, gitu. Oh, beri sawah. di sawah. Oh, geus atuh. Sok Geus atuh. unin ge langsung tah ka. Oh, siap, siap. Tinggalin. Assalamualaikum. Ya Allah, gagah-gagah teuing. Jadi mun kita aya eta budak. Kokom. Mudah-mudahan bae aya si Kokom Komaria. Tuh geuning. Bah! Kokom! Astagfirullahaladzim. Abah teh budak. Kudu bae digorongkeun. Om! Tuyul! Aduh. Dah kacamata aing kameni deui. Di cilukana cicing be. Naon? Bah, Sama arinan assalamualaikum. Tanaun. Hampura bah, hampura. Oh, ya Ini tuh Allah. tuh assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, gitu. Assalamualaikum. Ngomong tadi tuh assalamualaikum. Kumaha acarana? Assalamualaikum. Oh, geus. Naon. Kurang aya perlu ya. Geus kieu bae, enak perlu. Ayo di saung bae. Oh, angin ayo. Ngopi di itu rokok aya ayo. Ayo. Lah, nya gara-gara siatap parel sanak aing. Yakin. Bah, ini Bah. Lain. Atuh biasa bae, Bah. Geus di saung bae, ngobrol Oh, ngopi. Bah. Oh, heurel. Aing poho sia teu mau kopi. Boro-boro kopi urang rusuh ka dina, Ya Bah. kalau si Unen diakeuna ieu na bae termosna bae. Sia teh mah durhaka, enggeus piceun bae kos kitu mah. Nyin deui. Sia mah kopi tah henteu. Ya ilaha illallah. Ya Allah. Tah rokok mah aing meuli, teu korek aya ku kopi nu eueuh kumaha? Oh, kopi gitu. Eueuh tah cai ieu bae. Geus adatna tah lain urang. Geus anggap bae kopi lah. Geus eueuh. Bah. Cai panas-panas teuing ya Allah, kudu bae ditiupan. Abah Kokom. Kokom. La ilaha illallah aing budek tah aing tarik-tarik teuing naeun. Tadi ya Allah geus sampai serak ya. Heuh aya naeun, cai aya naeun. Bah, Dede Paren keur butuh duit minjem. Naeun? Minjem duit. Katarik ari ngomong sia si budek-budek teuing deui. Astagfirullahaladzim, aing Amal katarik. cawene di kulon. Ini di mana? Dari Bangkawara.
Ari cawene kodos. Aing serius awa. Bisi heuh jangan lumayan jangan nuka tilu urang. Astag bang, geus kolot lain mikir. Ku eta pendamping. Ya iya bae cawene mah karuhan. Atuh lekal kolot ge ku bujangan nih. Geus nginjem duit. Hmm? Nginjem duit. Kalau duit ti meuni abah sih ayeuna. Ya Allah, apa eta loba dunia ka meunikeun? Jangan deui. Bayar hutang, Bah. Ini boga hutang, jam ulah boga hutang geura. Heeh, ngerak hutang sekaruhan boga hutang. Geus aya mah apa boga duit tah henteu. Air air mah teu gaduh, teu boga. Kami isi dengan duit. Yakin teu boga dek beunghar. Dek kawin 3 kali. Ih, Astagfirullah. kudu bae dibejar-beaskeun. Boga eta. Lumayan sisa-sisa nu kamari, nu keur bujangan. Nama Edan. Oh, geus enak ieu bae rel. Abah erek mandi heula ieu hareudang ti tonggo erek ka sawah make pit ya ilah. Heeh, geus lah Bah. Geus enak. Lah kacamata meunita rokok tah, kopina ubu. Geus caina bae tah dilegam. Ah. Awas deui ku aing digawean malah mah. Aing nyaho siap berduit tapi sia dabrul ka aing. Gawean ku aing. Intip ku aing. Mandi ge. Ah. Sudah mandi lah. Sudah. Yuk mandi. Ah. Terus. Ah, cepat. Enggak. Ya Allah, seger man ya. Mandi. Seger-seger teuing ya Allah. Modar sia Komar pulang data ranjang. Puas. Waduh. Akhir soranganan kieu. Da pamajikan geus almarhum. Duh, neang diangel ieu padu dae ke dicawene. Kadura geus kolot deui. Ah. Aduh. Da ari masak mah masak sendiri kubu balai bae mun mandi di pandiannya eta mah hareup jeung geus innalillahi seger geus mandi geus sambayang geus tinggal pulang imah geus di baju kamu astagfirullahaladzim beli baju eueuh wal buruk si Parel ieu Parel. Ya Allah mungang baju aing ku si Parel cuma jambaen ditinggalkeun kumaha nutup auratna kudu neangan naon ieu la ilaha illallah kumaha si Parel luka-luka tingkah kolot aduh kan mah tiris mun di baju baik sih si Parel kamni kudu neangan naon ieu aduh kayak mungkin acawene nah leuy isi puji sama ke ieu ieu si Parel heuh bangkawara aduh ai
barang. Buruk baik dia mah. Halo, mudah-mudahan lu tangan lewat. Kacamata opet makenan ieu nutupan auratna. Make ieu bae ya. Aduh. Si Parel mah. Parel. Bangka warna ieu budak ieu aja kecengker tinggal. Ayo adung. Sana lain deui ini bae. Aduh. Ayo ke pulang kumaha yuk. Iku mah apit tinggalkeun bae ta lain wah. Si ujur ieu mana cawene pulang. Lah mah bodo amat tah. Anu nanya ge lah, geus cakutan kumaha, geus takdir. Pulang bae ah. Si Pare mah kalakuana ya Allah luka wujud. Ya pit dikeun bae tunda bae lah ke si Unan ka kanu nyokot lah, geus wayahna leumpang. Tapi ieu mah cawene kumaha ya Allah. Lah si Pare mah luka-luka teuing ka kolot ya Allah. Ieu bisi. Si bae cawene ieu. Aduh. Mudah-mudahan bae nu nyahoeun ieu. Kamu di janda cenan. Aduh. Lah si Parel mah. Aduh. Si bae cawene ieu teh nanya kumaha ieu. Timu ku aing mah di neprak kata si Parel. La ilaha illallah.